Hei Jo, kena aja serangan rek. Iya mang, mencatur. Ayo mang main. Lah kayak bae Jo, aing mah keur boga urusan kene jeung ibu negara. Alasan ngomong besen eleh jeung benjo. Tas ya, senang amat yang disebut si eleh ku sia. Jelema wotakan. Makana hayu mang main. Buktikeun ayo mang diriin wani mang ngalawan benjo ayo. Oke, ayo gaskeun lah. Geus disiapkeun tah ku benjo sesuai jeung kulit. Lah sia sok ngomong kulit bae. Aing mah cenah ge Jo, hideung-hideung ge. Manis di tempona, pas kecap kental. Pas kecap mang lebih ke selutung. Ngelundak sia. Lah, geus udah main. Geus mah hideung serem deui. Ngelundak sia lah. Geus udah main ayo. Geus jalan tah. Kade raja sia sekali nyerak modar tah ku aing. Le. Sudah jalan. Kedong. Alah, pinggir, yang diuk. Nduk naon mah yang diuk hareureun mang? Nyaho. Pusing yang dak, mabuk yuk. Tas ya aki-aki mengajak atau bener pan? Lu ngajakan sholat, ngajakan ngaji, lu ngajakan mabok mang. Medan yo. Pusing aing met, pusing, barang penting mikiran si Desi, bisa-bisa stres aing. Barason amat unggal poe teh Desi yang diomong. Hese met, maukeun si Desi mah. Hulu aing pusing asa 7 keliling yo mikiran si Desi. Aduh, aing mabuk yuk. Mang, istighfar mang. Dosa ulah mabok-mabokan bae. Geus kolot, geus wayahna lobakeun ibadah. Umur mah moal anu nyaho mang. Geus ulah maksiat bae. Kudu sieun kana dosa, ulah disepelekeun dosa mah. Kareng gak subek lah. Tapi aing kepausin gak ceramah di hadapan aing. Aing ngomong lawan jelema, aing banget uang bol monyet. Tas siapa nokon? Medan. Bol monyet. Sara emang dada ya. Pinokon yo emang dada mah. Semet lu susirin mah. Nah, mending urang nangan budak yuk. Ulah duduhan bae di dia. Bisi pajar bobogohan naon urang ku batur. Ayo ge. Bol monyet. Ayo bol monyet. Kak. Si Bagong doang lah. Deden, maksudnya naon ya? Nyamut kitu. Jo, nah si Dadai. Naon aneh. Sia, udah irang. Aya aing nyebut Bagong. Dudoy, sia masalah sangka. Aing mah nyebut Bagong kita karena catur. Alah, ulah sok ngeles ya. Jelas-jelas saya aing nyebut Bagong tadi. Kupa pedeun. Mang, benjo ngerti ka perasaan Mang Dadai. Mungkin Mang Dadai kasinggung ho karena ngerasa mirip jeung Bagong. Tas ya. Tapi emang beneran Mang Didin mah nyebut Bagong ge kacatur lain ke Mang Dadai. Karena kaget tuh rajana kedesekak. Oh, dikirain ke aing. Si dasarna emosi bae ka aing. Di semenjak si Desi jadi kaboga aing be. Oh, kesel bae aing ke sia. Malahan pan. Mang Dadai, naon acak sih? Waduh amat, hakan tak udah kusiat ta. Dasar Mang Dadai oon, hayu kalem. Beramat. Kajun Jo, jelema stres mah. Juku mah ieu Mang. Atuh balikan deui lah. Jangan diacak-acak ku si Dadai. Balikan deui. Atuh lah. Curangan amat atau rumah benjo menang. Atuh kumaha ge Benjo, jangan diacak-acak ku si Dadai tadi. Geus pasang deui ayo. Tah hidung tah. Anggas, sedeng putih tah. Curangan, menang. Atuh lain curang Benjo. Cempreng bae. Wow, incesku mau kemana? Mani gelis gitu. Manggih si Didin entos ya? Naon meureun dengan si Didin bae. Manggih ento. Si Didin meureun di tuh di jeung si Benjo keur main catur. Hah, main catur? Oh, Aing mah eta si Didin malah main catur. Geus janji ongkon kantor aing ondangan. Kumaha sih? emang anak kondangan kemana gitu sih, Des? Ka Tenjo. Oh, ayo atuh ku aing diantar ondanganna. Bung lah, isin jeung sia mah. Isin, kunaon isin, Des? Ulah isin yang aing mah anggap bae aing salaki sia. Ih, ngarep. Atuh kunaon kudu isin, Des. Diantar ku aing, doang jeung sabae. Ulah isin. Maksudna aing mah isin ondangan mau sia Dadai. Di sina kudu hajat aing pajar mawa tukang gali kubur naon? Tas sia. Atuh heulah mun ngalayar mah cocok aing mau sia Dadai. Parah amat, Des. Geus hayu ku aing diantar ondanganna jeung si Didin mah sia tukang bohong. Geus janji jeung sia malah main catur di ditu jeung si Benjo. Geus segala jeung sia bae.
Asik. Kesel aing kasih Didin. Geus ya gara nyokot motor 5 menit bae terjadi aing mah. 5 menit mah atuh moal sempet salin aing guys. Ulah kudu dandan geus kitu bae jas sia menunggu di parkiran ulah lu asup. Teh sia ju aing dua tukang ojek meureun. Atuh hooh anggap bae si mah tukang ojek. Parah amat Des. Geura, endek moal, lamun moal geus terjadi. Oke Des. Aing nyokot motor heula kajen aing nangguan di tukang parkir ge. Oke, tangguannya. Ya si Didin kupihnekeun amat. Geus janji dek nganter aing ondangan malah main catur. Geura si Koeng Din. Dijieun kesel Koeng aing dibawa ku si Daday. Kak. Abe, Bek, aya ijo jeung abang kolot keur main catur. Sembarangan sih ya. Emang aing kolot jasa gitu. Sampai disebut bapak kolot si Benjo. Ngaho, mana baju tesudi boga abah kolot kos Mang Didin mah. Atuh kamu aing Benjo. Haram najis. Boga inju kosia. Idiot deui. Idiot cenah. Masuk kaning sih lah. Sudah jalan lah. Oh, kedeng. Jok, majukeun kudanya, Jok. Dan sih udah pada nonton baik, lo omong. Kunaon kitu, Mang? Tapi bener sih Kak Subek. Tah, Mang. Skak stel. Tuh kan. Sia sih lah. Nah, mah di bejan. Ulang. Diulang lah. Karena jain tadi dia yo. Aing jalan kan nyoba tah. Curangan diulang. Sia nu curang di bejan si Subek. Katro Mang Didin mah. Nyaho main si kitu we. Segala si Subek lah. Buk sia tah urusan, dibelum sekali ke gua aing. Buk si pabelit gitu kos bulu kajut aing. Bulu kanjut cenah. Sudah jalan Benjo. Oh, kadang mikir. Wangel. Bek, daripada situ dia nonton doang, mendingan beli kopi jeung dua anjing si Memet tah. Nah, tadi ada tangguhan ge. Main catur teh bari ngopi mah kurang mantap. Oh, bener. Main catur teu bari ngopi mah kurang. Ganeng Subek. Lo ngomong sih mah lo omong. Sungguh sia tah bau bangkong. Terus aja main kopi tah. Ayo tuh. Ayo Bek berangkat. Terus jalan Benjo. Sudah bae. Bangkong. Engko mau mikir ti tadi. Tamang. Teh, kok teh si di dia sih? Nyaho. Rapi amat ada sih tumben. Aing nuk ondangan. Oh, kami karek kendek meuli kopi. Ka warung batur heula be meuli kopina ku ari mah. Wah tuh. Hedak, tapi Saria manggi si Didin ento. Mang Didin mah di itu. Jadi si Benjo kan main catur. Waduh, berarti bener tek si Daday, si Didin malah main catur. Oh, iya kami beli kopi kita Mang Didin. Geus parah eta si Didin. Geus parah. Aing geus parah mah bawa ke rumah sakit atuh teh Mang Didina. Nyambung sia Subek si Didin parah lain karena gering. Nu kudu dibawa ke rumah sakit mah sia tah kos lemah gering. Emang saya mau kos coba cacingan, Bek. Medan. Geus itu lah mabur. Ayo tayo beli kopi nak warung bineneng bae. Didin, orang bener sia janji dek nganter aing malah main catur. Hai, Jess. Mari kita let's go. Kuarangel. Angel naon meureun, aing mah tepat waktu, Des. Hongges hayu. Ayo, kadang. Kadang. Ayo, Krenek. Pegangan dong untuk keamanan sesama. Bung, Kumpung bae tanya kelan ge. turun deui ya aing mau jadi. Terus ya aku baperan. Mana geura lumpang hayu. Oke. Yuk. Ku angel mikirna. Kunaon Mang? Lieur tah? Kok jadi ngantuk sih Jo? Lah lieur meureun. Geus Mang nyerah bae atuh. Sembarangan. Kata nyerah bagi aing mah Jo. Segera jalan ge. Ku angel. Nah, kopi lah tang. Ngopi lah Jo supaya fokus main aing. Ya Mang, ngopi mah. Siap. Eta siap menang di mana mau bangku? Ah si Memet nang limu. Mang Nimu di jalan, Mang. Siap. Bawa bae. Mang gantian Mang. Desi. Kita mana sih ya?
baik cuma si Duduy. Tadi si Ma tadi ngomong ke kami, nu kondangan cina mang. Ai, hoda kai boan. Orang kai buka janji si Desi dengan terundangan. Ayang, di mana? Aing dengan sia, Oh, kangen tah. aing hang diantar undangan din ke Tenjo. Undangan. Atuh siap gaskeun karek undangan. Si aya motor eueuh ge. Aya, geus gampang motor mah. Ira ge undangan. Kuari, Oke, gaskeun. tapi aing ganti baju heula nya. Oh, oke. Aing ge sekalian dengan motor heula, sekalian ganti baju. Oh, geraannya. Oh, Dadah. Dadah Ayang. Mwah. Aduh, aing pohoan dak. Gara-gara sia si Benjo ngajakan main catur ke aing deh lah. Malah jalan ke Benjo, Mang Didin ada won. Lain noon Benjo Mang Didin mah. Nyaho. Tapi Mang Didin mah geus pikun. Maklum aki-aki geus pemain. Sia. Bacot sia subek. Emang udah kemana? Ieu main can beres ieu. Bodoh amat, aing bener jusul si Dara jeung si ayang aing deh sih aduh. Aduh dijegat ka aing balikna. Sekajin Jo, poeng Petrus kenanya. Harapan main catur bari ngopi. Boleh. Hayo. Ayo Mit. Coba. Sako dulu jalan. Urang jalan. Jalan Jo. Fokus, Met. Skak. Kemana Yunu undangan cenah balikan bae. Aing tidur geus aya meureun 2 jam setengah mah nangguan. Pan itu tujuh mana? Orang cerita lain. Naon sih sia Didin? Bacot sia. Nah, sia mau kabokain segala ha. Didin, sia nu salah mah, siang janji ongkon di kantor aing undangan malah main catur. Aing meneangan be. Odes, maaf aing, pohoan. Pohoan. Geus dai nyampe di bae ulah kudu nyampe imah. Nuhun nya geus nganterkeun aing. Oh, tenang Des. Tapi lamun si anda ke mana, serangan aing bae Des. Aing siap kok nganterkeun si mah. Oh. Lebok, marah talin si Desi ka sia. Doangna tere putus ieu mah yeuh. Angan sia, teu bener sih mangadoakeunna. Temenang deh. Ya Allah, mugi si Desi gerak putuskeun si Duda irang. Hati senang walaupun tak punya uang. Asal si Desi putus jeung si Duda irang. Des, Nek naon deui sia lah. Des, aing minta maaf. Aing beneran pohoan tadi lamun aing kantor sia. Aing pas di kantor sia tadi. Si Benjo malah ngajak main catur ke aing. Oh, geus lu dibahas, lagi aing undangan lagi geus kok. Tapi sia teu marah kan ke aing. Aing beneran poho, ciu sumpah be. Oh, geus geus dimaafkeun kok inggih. Beneran. Oh. Geus sia teu berpaling kan kasih Duduy. Entah lah, kiraku cuma gara-gara aing diantarkan undangan doang, aing langsung berpaling. Emang aing cewek apaan? Denge tuh dai, denge. Si Desi mah geus cinta modar ka aing dai. Geus lah aing menek balik. Dilunya. Oh, saya. Dai, sing tabahnya emang hirup jadi jelema goreng mah. Emang beuring. Bacot sia ya Tudin. Tetep bae ending nama aing bae anu sedih. Ditabrak baik itu kok si Didin.